warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradas sholata 'alal mu'minina kitaban mawquta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'min. Kafayunan para alim ulama, tokoh masyarakat nuku orang dibanggakeun. Para tokoh masyarakat, para aparat pemerintahan, kepala desa, kepala punduh, Bapak RT, Bapak RW, nu sami kusim kuring dipihormat, ibu-ibu, bapak-bapak, rahimakumullah. Amin ya Allah ya Rabbal. Ay rahimakumullah teh mudah-mudahan Allah ngarahmat ka ranjeun sadayana. Rahmat teh ibu kanyaah nu ku Allah dipasikeun ka urang, baik berupa kesehatan, baik berupa hidayah, itu nu paling mahal nu keuna ka urang sadaya. Maka diraya kesempatan urang sadayana kalayan ngucap alhamdulillah, muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala nu senantiasa memberikan ka urang sadaya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Kalayan ieu kesehatan mudah-mudahan dijadikeun jalan eling ka Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana jalmi geus eling ka Allah Subhanahu wa taala, saur Allah fadkuruni adkurukum, di mana aranjeun eling ka kami, inget ka kami, kami bakal inget ka aranjeun kabeh. Naon bae perkara nu keuna ka urang sadayana ibu, aya masalah sebesar apapun eta masalah, insyaallah Allah bakal mere jaluan keluar tina setiap kahirupan urang sadaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Shalawat salam hiji doa nu nawiskeun ka deudeuh ka mumet ka numaneuh ka junjunan alam sayyidul mursalin ka celukaun aun kakoncara kajana tria anjeunna mangrupakeun tutur selaku dina papantunan hirup pamatri diri geusar ngabakti kadat ilahi robi ngalampungan ibadah kanu maha suci kalayan ibadah urang aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Al-mukarram al-mukarramun para ibu sadayana, mudah-mudahan lengkahna urang sadaya ka ieu patempatan, calikna urang di ieu patempatan jadi calik jadi lengkah nu kenging pangampura Allah Subhanahu wa taala. Oke dawuhan Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min kulli maksiatin aghnahullahu min ghairi mal. Saha jalma nu ngalengkahkeun tina maksiat ila izzi taah, berangkat kana taat, berangkat kana pangajian, berangkat kana kahadean, Allah bakal aghnahullahu min ghairi malin, Allah bakal masihan kabeungharan ka urang sadaya. Amin ya Allah. Hoyong beunghar ibu, hoyong beunghar, beunghar henteu urang, beunghar henteu urang. Ngan wayahna di dinya lain beungharna harta, tapi beungharna hate, beunghar hate. Beunghar harta diudag-udag ku sadayana, tapi teu beunghar-beunghar. Aya nu usaha beurang penting ripuh wae aya. Aya nu tani beurang penting ripuh wae aya. Aya nu dagang tinggal hutang aya. Aya nu can beres hutangna ka Bang Emok aya. Nuduhkeun kana naon, diudag-udag ku sadayana tapi lain milik sadayana. Beunghar mah geus diguratkeun. Ayeuna bahkan jalmi keur usum ibu viral ayeuna di mana-mana jalmi boro-boro di perkotaan ka perkampungan neangan duit ku cara-cara anu ayeuna keur dipilari ku urang. Ayana
konten kreatif. Aya di dieu nu konten kreatif. Ti mimiti keur omeh dugi ka keur mani aya eta kontenna. Aya teh aya Ibu. Segala perkara dikontenkeun teu masalah, tapi Ibu da sabab itu adalah jalan anu ku Allah dipikeun ka urang sadayana sing bisa mensiasati milarian kasab, tapi hoyong kasab anu dibaro. Kade Ibu aya di daerah Sukabumi, bahkan aya di daerah urang oge Ibu, konten anu teu ngadidik. Eusina didinya adalah apa? Ternyata Ibu naon Bu, milarian dana dengan jalan yang tidak halal. Peminta online Bu. Aya nu peminta online Ibu. Nu kieu contona teh, hayoh we didinya Ibu cicing mandi lumpur bari eueuh nu mere duit. Aya di dieu nu mandi lumpur teh aya. Bisi arek narurutan Ibu mandi lumpur cicing we kuas belut didinya tah. Eta Ibu naon nu dinaonkeun, nu diteanganana hanya untuk mencari cuan, duit jeung duit. Lamun milik mah alhamdulillah. Aya nu lain milik mah kaditu ka dieu nyieun konten kalah heng we HP teh. Aya nu HP kalah goreng Ibu. Kuotana teu kabayar, tungtung nama para sehat jeung salakinya jeung kulawarga teu utuh, teu beres kusabab jalan anu salah. Mudah-mudahan dina ieu kasempatan urang sadayana lengkahna ka ieu patempatan, calikna di ieu patempatan jadi kenging pangampura Allah. Wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kullu syai'in ahsaynahu fi. Pinter ibu-ibunya. Surah naon eta teh? Ayat sabaraha? Tuh geus tada ngahulang wa naktubu jeung kami nuliskeun maqadamu tina perkara nu geus ngalengkahkeun wa asaruhum jeung tapak-tapakna Ibu. Tapakna Ibu beuki jauh beuki gede pahalana, maka eta teh Ibu ulah eureun jalma nu angkat ka masjid, sabab angkat ka masjid calikna di ieu masjid ngajadikeun pangampura Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Eta ayat asbabun nuzulna seiring sareng naon orang Ansor, sahabat Ansor nu sadayana bumi hoyong caket ka masjid. Bu, ari kolot baheula sok ngobrol kieu cenah di mana bae cicing, rek ka mana bae ingkah, ka lemur mana bae, ulah jauh ti bedung. Ulah jauh ti masjid. Naon tujuanana? Naon tujuanana Bapak? Supaya babari ibadah, supaya henteu hese ngalaksanakeun salat berjamaah. Cik kira-kira naha nu deukeut rajin berjamaahna? Aya nu deukeut ngedol ka masjid aya? Aya nu jauh teu angkat ka masjid aya teh aya? Naon dengan dalih bahwa jauh, nu deukeut dengan dalih hoream, padahal mah Allah geus nyoretkeun dina di Al-Qur'an wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum wa naktubu jeung kami nuliskeun ma qaddamu tina perkara nu dilengkah-lengkahkeun jadi lengkah kebaikan. Alhamdulillah. Aya nu pangtebihna di dieu Ibu aya? Sabaraha lengkah urang ka dieu? Aya nu 100 lengkah aya? Aya nu 1000 lengkah di dieu aya? Insyaallah lengkah-lengkahna sing jadi ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi nu kahiji mudah-mudahan Allah maparin kabeungharan ka urang, beunghar manah lain beunghar harta. Sabab harta sing jadi catatan di udag-udag sadayana tapi lain milik sadayana. Kawas ilmu di udag-udag sadayana, masantren ka ditu ka dieu, sakola ka ditu ka dieu, akhirna mah anger we. Aya anu kuliah Ibu teu jadi guru aya. Aya nu kuliah kalahan beburuh macul aya. Aya nu masantren lila dagang kerupuk aya. Sabab ilmu lain jadi jalan ti keunaan kahirupan, tetapi kanggo naon? Parentah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk lengkah ka dieu urang niatan tadi mudah-mudahan Allah ngabeungharkeun manah urang sadayana. Maka geus hari dengkieu mah ngaos ditaros ku sim kuring, mending beunghar hate beunghar harta. Beunghar hate beunghar harta Ibu. Beunghar hate cenah alhamdulillah. Laras Ibu beunghar hate beunghar harta.
Duanana cek si eceuna cek da urang di duit di dunia butuh akhirat oge hayang tempat pangbalikan mata konsep dina ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Di dunia hayang senang, di dunia hayang berahar, tapi di akhirat nu paling utama balikna urang ka surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu mun gaduh anak parawan nu sumping ka ibu aya jalmi anu nyanak ngosbilna ge ditundun di hareup di ditu ka imah ibu nyanak martabak ka imah ibu nyanak sagala rupa jeung aya anu sumping ka ibu santri make senal capit kik budak ibu rek dibikeun kanu make mobil Pajero atawa senal capit Pajero angger kene wae senal capit kan penting soleh cek si ibu cenah mending make senal capit bari soleh ngan hanya kana geus teu bogaeun budak. Tapi ibu geuning urang mah sadaya ketika sadaya hoyong niat karena Allah hayang neangan ridona Allah lain neangan dunia tetapi di tengah perjalanan sok loba gogodana leres gitu ibu matak dina Isra Mi'raj na Kangjeng Nabi ayana naon jin ifrit anu ngudag ka Kangjeng Nabi ngagoda pikeun ibadah. Yuk sateu acan ngaos sim kuring urang komitmen waktu heula tadi sim kuring jam 08.40 maka ngaos pada jam sabaraha tutupna ibu-ibu jam 11 nya Bu berarti sajam cekap sajam cekap kunaon jam 11 cek ibu-ibu sabab aya waktos mudah-mudahan disuguhan parasmanan dalamun ayeuna jam 12 atuh iraha salat. Nah, sabab teu saeutik punten rajaban subuh kaberangan, rajaban salat lohor 2:30. Aya nu kitu aya. Eta jelema teu ngartieun kana hakikat Isra Mi'raj, sedengkeun Isra Mi'raj adalah memperingati ulang tahun salat 5 Apunten ibu, yuk orang komitmen waktu ngawakilan si ibu anu dipayeuneun abdi nu geulis kapungkurna ayeuna go geulis ya nya ayeuna ge geulis Bu cekap jam 11 nu sanes cekap jam 11 cekap awas maka lamun aya ibu-ibu nu memeh jam 11 geus mulang eta teh kawas budak ibu incu ibu nu sakola teh kaluar jam 12 mabur jam 10 eta budak bager budak pangon maka lamun aya nini cing leos samemeh tangga jam 11 eta nini awas lamun aya aki-aki balik samemeh jam 11 berarti aki-aki cicing sia dabonganna tadi kita. Jadi jam 11 urang ngaos. Yuk urang ayeuna berangkat tina Isra Mi'raj ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ieu teh ibu kursi teh dicalikanana ngan ngabeuyeut ibu. Abdina ageng teuing bujurna Bu. Wios bari calik bari ngadeg wios ibu. Abdi nuju cangkeul ngadeg nuju tos ieu calik. Dina Isra Mi'rajna Kangjeng Rasul wihan deui ieu pangaosan teh dina raga naon Pak? Isra Mi'rajna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi maka terkumpul dua kalimat satu Isra dua Mi'raj. Ibu pangajian ka ditu ka dieu bahkan ayeuna oge saur bapak-bapak sabaraha tempat ngalaksanakeun Isra jeung Mi'raj. Naon atuh naon Isra teh? Isra teh ngaberjalankeun Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Naon Mi'raj adalah naon ibu Mi'raj naik na Kangjeng Nabi ti Masjidil Aqsa ka Sidratul Muntaha geus apal sarerea ayatna diabadikeun ku Allah. Yuk bareng Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul
basir. Surah Al-Isra nu galib di urang mah sok disebat surah Bani Israil. Eta teh ngaabadikeun kana Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra-na Kangjeng Nabi ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, Mi'rajna ti Sidratul ka Sidratul Muntaha. Tapi eta sadayana memiliki sebab musababna, sabab dina eta kasempatan ibu ya sabab diisrokeun dimi'rajkeun. Upami salat, upami ayat Al-Qur'an sok aya asbabun nuzul. Upami hadis asbabul wurud tentang turuna hadis tentu maka jang urang kade loba zaman ayeuna jalma nu teu pernah masantren, jalma nu teu pernah ngaji, jalma anu ngahartikeun hanya sebatas ro'yu, hanya sebatas pemikiran anu wungkul, tidak pernah ngaji, teu apal ilmu kalam, teu apal ilmu bade, teu apal ilmu nahwu, teu apal ilmu sorof, ngamaknaan hanya dengan terjemah bebas. Matak loba jalma nu sesat dina ngamaknaan teu sesuai dengan konteks, sesuai asbabun nuzul jeung asbabul wurud. Tah ieu mah ibu Isra Mi'rajna Kangjeng Nabi tidak dilepaskan dari sejarah. Ahli sejarah dina waktu sarita nyebatkeun aya Isra Mi'raj. Sebelum Isra Mi'raj Kangjeng Nabi ayana kejadian anu kacida abot jang Kangjeng Nabi dipaparin musibah nu kacida ageung nyaeta dikantun kudu janten pamana tadi atos dibahas ku ajengan ti dieu nya Bu. Oke dikantun kudu janten bojona. Bu, ai dikantun bapak, dikantun ibu, sedih ibu. Nalangsang teu. Kabayang ku urang Kangjeng Nabi 8 tahun sampai usia 51 tahun baru ditinggal ku Abu Thalib dengan keadaan sedih. Naon nu jadi sedihna, naon nu jadi permasalahanna, bukan karena meninggalna, lain karena mautna. Sabab Kangjeng Nabi ngayakinkeun kana maut. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Wa makana jeung teu bukti minafsin dina diri urang sadayana antamuta kana datangna maut illa biidnillah angin izin Allah. Ari maut mah sadayana ge izin Allah, tapi yang sulit itu lain izin Allah tetapi ridhona Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nu maut gantung diri ibu ridho punten eta izin Allah sanes izin Allah Bu. Sabab aya jalma nu maut bunuh diri teu tulus hirup deui ibu can aya izin. Hiji waktos kapungkur nuju masantren abdi di Awipari aya jalmi anu bunuh diri Bu. Nginumna nginum baygon Bu, baygon dicairkeun Bu. Ternyata ibu ngabusa naona sungutna dicanda ka rumah sakit da geus teu kuat yang hareupan panyakit asma eungap kacida nginum we baygon Bu. Eta kumaha ibu lain kalah maot eta jalma dicanda ka rumah sakit cager nepi ka ayeuna. Ngan kade ceuk ustad ngabahas ibu di dieu aya nu asma nginum baygon deui wae kasus deui wae. Teu aya maot kecuali izin Allah. Yang sulit itu bukan izin naon ridho Allah, nu hese mah ridho Allah. Sadaya ge maot izin Allah. Aya maot geus dinini aya. Aya maot geus aki-aki. Pantes henteu? Ai budak ngora maot pantes henteu? Maot pantes henteu? Nu teu pantesna mah ibu jelema teu cicing maot tina ridho Allah eta nu hese. Mudah-mudahan jadi wasilah ku ngaosna ieu urang sadaya. Allahumma htim lana bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Naon atuh ya Rasul ngajantenkeun anjeunna dugi ka teu naon sedih kacida sabab anjeunna teu bisa nyandak Abu Thalib ngucapkeun 2 kalimah syahadat sehingga lungsur ayat dina kitab anu ipisnya dina hulasah kumaha didugikeun innallaha yahdi may yasha walakinallaha tahdi man ahbabta. Muhammad anjeun teu bisa mere hidayah, Muhammad anjeun teu bisa nyieun kasayan, nu mere kasayan mah Allah. Guru ngan sakadar ngingetan kanu jadi muridna, kolot ngan sakadar mamatahan kanu jadi anakna, ajengan ngan ngamamatahan kanu jadi santri. Hidayah mah urusan Allah. Sehingga kumaha urang patut meminta kana hidayah, sabab hidayah perkara nu mahal. Ulah boro-boro ning
Nabi tidak bisa membawakan hidayah kepada pamannya. Saha deui ibu aya Nabi Nuh, Nabi Lut, anjeunna teu bisa mawadhu janten istrina eling ka Allah. Aya di dieu salakina soleh, pamajikanna teu waras aya. Aya teu aya, Bu? Aya deui anu awewena solehah, lalakina bangkawarah aya nu kitu. Aya, da geus dicontohan geuning Siti Asiyah ge Firaun salakina teh. Aya deui ibu saha Bu nu pamajikanana jeung salakina teu waras kabeh diabadikeun dina surah Al-Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Eta mah saha? Abu Lahab. Istrina teu waras, pasalakina teu ecreug, anakna oge bangkawarah. Tapi ibu urang ngadoa sok sanajan urang teu sabaraha ilmu, anak turunan urang mah hoyong dipaparin ilmu nu luhur, hoyong dipaparin kasolehan, maka aya kaepiah-kaepiahna cenah ibu ngadoa ka Allah, maca ayat suci Al-Qur'an, maca Fatihah, suhunkeun ya Allah mudah-mudahan kasayan Ibu Rama abdi turun ka abdi, kaawonan Ibu Rama ulah dilungsurkeun ka abdi. Tak eta teh ditawasulan barokah Fatihah. Sarua budak kurang oge, ya Allah rumasa abdi goreng laku, rumasa abdi seueur salah, mugi Gusti nurunkeun kasolehan ka palaputra abdi, tapi geus Gusti kaawonan mah cukup di abdi. Eta teh diantawisna barokah Fatihahna kitu. Jadi Fatihahan budak kurang solehkeun, Fatihahan urang sukseskeun, itu pinta. Osok itu tara ibu. Da biasana ari uyah mah tara TS kaluhur. Tah eta teh paribasa kita pecahkan dengan adanya proses Isra Mi'raj nu mustahil terjadi bisa biasana Bu. Lamun indungna pinter, anakna oge pinter. Mun indungna belet, anakna oge beleguk cicik si ngomong. Tapi ibu eureunkeun ti urang, Gusti rumasa abdi bodoh, anak abdi mah sing pinter. Tah tadi barokah Fatihana seperti kitu, kabodohan ulah diturunkeun kanu jadi anak urang. Walaupun aya paribasa teng manuk teng anak merak, indung mah uyah mah tara TS kaluhur. Tak abdi masuk apal ieu budak saha, ieu saha ngaranna, ieu sumping we guru nu sanes jang ustad. Si eta mah hese ge pantes we da indungna belet ibu kitu. Ta ibu ngan karakter wajah rarai biasana ka bapana. Kapinteran mah ceuk dina Fathul Muin ayana ti indung. Tak kitu. Mudah-mudahan ibu-ibu sadaya sing palinter amin. Ngaji ge jeung nu pinter mah sok kabawa pinter. Ngan lamun poho naon ahli jamaah nak tukang pohoan ustad ge sok poho naon ieu teh nuduhkeun kana naon Bu keberanian dina urang hoyong ilmu teh suhunkeun ka Allah. Naon Bu nu kahiji hidayah suhunkeun ka Allah, matak di dieu yakin osok kunutnya bunya apa yang dipinta Allahumma hdini biman, ya Allah pasian hidayah abdi sakumaha Gusti geus masihan hidayah kajalmi-jalmi mukmin, kajalmi-jalmi para nabi, kajalmi-jalmi siddiqin, suhunkeun ka Allah. Bu, hidayah mahal ibu. Aya di dieu nu diajak ngaji, di dieu sok ngajina dinten naon? Da ieu mah pedah rajaban loba soteh. Ai luar rajaban seueun teu? Ibu. Saalit atanapi saware. Wios ibu, wios rajaban wungkul. Wios. Karek bisa rajaban, karek bisa muludan, keun ulah disemput kieu. Jelema ai rajaban aya, ai muludan aya, ai mingguan eueuh. Ulah kitu ibu, sakieu oge karena dengan kesibukan. Kapan ibu-ibu ge, kapan karolot ayeuna soteh daek ngaji unggal waktu teh ayeuna we. Da baheula mah sarua ngadul atuh. Leres kitu leres. Nuju anom rajin teu ayeuna we kakolotnakeun da geus kolot mah moal payu gawe oge sok aya nini-nini eueuh gawe di Alfamart nini-nini eueuh nya Bu aya teu aya di Indomaret nini-nini
teu aya mata geus eueuh gawe nu nitah ka sawah ge geus teu sanggupeun daripada nitah gawe naon loba hancana kalah nonggeng ti heula kaburu puyeng. Maka aya pengajian jalan nu ku Allah dipasikeun, mudah-mudahan lungsurna hidayah ka urang sadaya. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika ma nawartal ardha binuri samsi. Kieu ieu mah maksudna aya jelema nu kieu diajak ngaji, "Cek, hayu ngaos." Mangga sok tipayun. Aya nu kitu aya? Ai ceuk si emak teh mana jelema teh nepi ka tamat da eueuh. Kok cenah tipayun tapi teu nepi. Ai ditanya teh ceuk, "Neng kunaon diajak ngaji ku emak geuning mung ke emak can aya hidayah." Cenah aya gitu aya. Aya sok nyebut kitu. Kade ulah gagabah, hidayah mah geus aya dina awak urang. Naon sababna? Yasrahu sadrahu lil Islam. Jelema hayang bener itu adalah hidayah. Uyandi, jelema hayang bener itu adalah Bu, di abdi mah sok aya jam 3 teh setengah 4 nu maca tarhib. Aya di dieu. Maca naon? Tarhib. Ya arhamar rahimin irhamna wa'afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wa alal islami wal imani jam'a tawaffana. Naon ngaranna eta? Naon Pak namina di dieu? Tarhim tahrim. An? Tarhim kade salah. Ai tahrim atuh ngahalangan, ngaharamkeun, atuh harees pantes. Tarhim naon Bu? Eta terang ngagugahkeun eta terang. Sae tah eta sae nyebut ibu sae nuduhkeun hidayah. Ibu ari ngaos teh sae tah eta teh hidayah. Nu hese mah taufik. Maka holko ngada taati ala taat. Qadat ala taati ngadamel Allah kana kamampuan taat eta disebut taufik. Tanu mahal mah taufik Pak, Allah ngadamel kamampuan. Sok ibu-ibu punten. Aya ibu-ibu keur parasea apa teu dosa? Bu-ibu osok ngabohong ka putra. Ma minta duit, Allah duit. Pedama anaknya Bu, laras gitu. Oh, ibu bohong teu. Dosa teu. Nah, apa dosa teu dieureunnan? Sok, lan? Hayo wae ibu salah ngabohong. Ceuk ibu teh kieu duit mah aya ujang, duit mah aya neng, tapi mamah jang meuli beas. Osok diterangkeun kitu tara. Osok tara. Anak dilatih supaya bisa menerima keadaan kolotna. Aya ge kalah kieu jig nganyuk heula, aya nu ditah nganyuk heula aya. Aya nu sok ditah nganyuk heula. Pantesan indungna ngaranyuk wae. Sabab dilatih dibawa ti bubudak. Maka jangan dikenalkan anak dengan nganyuk. Awas. Aya nu sok ditah nganyuk aya. Jig kasih ece heula bejakeun ceuk emak. Aya ibu nu kitu aya. Ai beledag teh 100.000 sabulan teh ngahulang we ibu teh. Bukan salah anak tapi salah ibu. Matak nepi ka kolot ibu-ibu aya nu gaduh kulkas nang nganyuk aya. Motor ibu motor di bumi ibu menang ngiridit atawa menang nabung. Dan tiba heula dilatih nganyuk atuh. Maka jangan dilatih anak dengan berbohong, jangan dilatih anak dengan nganjuk, sebab kebiasaan anak akan terbawa sampai tua. Nu areke nabung ibu, mun hayang beunghar cenah ibu kudu boga tabungan. Hiji usaha teh harian. Aya nu usaha harian aya ibu? Dagang bala-bala di suhun aya? Naon ngaranna nu kitu teh? Gowengan. Nu gaduh warung harian ibu, mingguan aya mingguan. Aya salaki urang ladang tukang bangunan hasil mingguan. Aya hasil bulanan aya ladang kalapa sabulan sakali. Aya teh aya. 4 bulan sakali pare teu boga pare lauk aya teu aya.
tah nu kitu beunghar. Satahun sakali aya Bu, aya 2 tahun sakali, 3 tahun melak arba eta teh jalma nu beunghar. Ngan lamun jalma anu beungharna ngan sakali naon ngan saminggu sakali, lalaki urang tukang bangunan ai bayaranna sabaraha kali? Saminggu. Ari hutang unggal poe, aya nu hutang unggal poe. Poe unggal poe kosipa. Nepi teh kosipa ka dieu. Piraku ka sawah nepi ka dieu. Ka dieu nepi ka jero kosipa. Allahu Akbar. Dugi ka dieu. Encan we tanggung renteng Bang Emok aya nepi. Astagfirullahaladzim nepi keneh wae. Aya bulanan kur, aya kur. Astagfirullahaladzim aya deui wae. Lain nabung atuh kalah ngaranyuk wae kumaha? Eta teh panyakit Bu dina awak urang. Bu, kira-kirana hoyong damang tina panyakit hoyong? Lamun BRI sabulan deui, 2 bulan deui, rek eureun nganyuk atawa rek nganyuk deui? Bantu wae sese diomeanana. Kapan cenah mung boga hutang teh? Lieur teh boga hutang. Moal semangat Ibu. Semangat nganyuk, semangat naon? Oh, gitu semangat segala-galanya. Ibu mah supaya termasuk ngaladenan salaki. Semangat henteu? Allah, alhamdulillah. Salaki teh mere jang setoran semangat. Pusing deui wae atuh. Maka dina ieu kasempatan Bu, sedih na Kangjeng Nabi karena hidayah. Kadenya ulah aya alasan diajak ngaji eueuh hidayah. Jelema naon teu apaleun hidayah teh hayang bener nya punya upami geus hayang bener sambut ku urang uyadi ibu-ibu keur parasea jeung salaki apal eta dosa terang ibu parasea jeung salaki dosa eureun atawa kagok heueuh eta hidayah dibikeun ku naon teu dijemput ku taufik tah eta teh hidayah dibikeun. Nu kaduana ibu sedih na Kangjeng Nabi dikantun ku nu janten bojona anu ayeuna jadi dambaan pikeun kahirupan Kangjeng Nabi bujeng-bujeng aya teu aya ge Kangjeng Nabi masuk emut keneh. Bu, Kangjeng Nabi ketika pepencitan mencit domba mencit onta anjeunna selalu memberikan kepada sahabat-sahabat Siti Khadijah walaupun Kangjeng Nabi geus teu aya. Aya kitu teu aya salaki nu kitu. Cing ibu-ibu, lamun ibu-ibu maot, salaki urang kira-kirana mang tahun-tahun ingetin keneh ka urang mah. Pasti. Pastinya punya. Oh, hebat si ibu mah. Ayahnya punya. Soalna kumaha dimulai awal dugi ka akhir panginten tinu sapuheula. Oh, gitu. Mohon. Ibu aya keneh caloge? Ketika ibu dipayun, rios mau naon nikah deui teu? Oh mohon ai geus teu aya mah ulah soteh ayeuna nya. Ai geus maot ece mah wios. Pasti panginten. Oh. Lan? Da anom keneh da eta mah pamogot meuni kitu ka lalaki teh. Emangna nu hayang teh lalaki awewe. Oh, aduh anak-anaknya. Ibu nu sering Noel, ibu heula lalaki heula. Halo hadeung alhamdulillah. Isi nabisan istri mah teh aya di ditu na. Teu aya ih. Gagabah. Mana ajengan di dieu? Aya ajengan aya. Ibu salah. Ibu ngajina nunutan. Kade cenah teu aya di ditu na istri nawisan kudu. Oh, isin sieun ditolak. Dina kitab ukun ibu sateu acan kulem ibu ulah wantun kulem kecuali naros pangabutuh salaki. Mula ngaji ayeuna memeh kulem ke bapana bade moal tah. Eta nah ibu. Cik aya ibu sok dara. Oh sok dara. Sok bapana mamah ek dipayun ngan bilih bapak bade mah mangga. Oh sok kitu tara. Oh ayeuna mah osok tadi tara cenah ngaku. Oh jadi era sorangan ya.
Jadi ibu naon bu? Kangjeng Nabi sepertos gitu karena apa bu? Karena istrinya menjadikan dambaan. Ibu, seep hartana 2/3 milik kota Mekah adalah milik Siti Khadijah. Seep diangge dakwah. Anjeunna mata Gusti emut pisan, bahkan tidak bisa tergantikan ibu. Walaupun Kangjeng Nabi setelah itu aya nyebatkeun 2 kali pernikahanana, aya nyebatkeun istri Kangjeng Nabi 13, aya nyebatkeun istri Kangjeng Nabi 8. Beunghar Kangjeng Nabi mah bu. Beunghar istrina, beunghar mas kawina. Punten bu, nu 13 teh sadayana salian ti Siti Khadijah mas kawina tidak kurang dari 2,5 ons emas. Subhanallah. Ibu, ari ibu baheula mas kawin sakumaha? 10.000 ibu, meni murah. Nah, tahun 82. Oh, 10.000 tahun 82. Mun ayeuna mah 1 miliar benernya. Ayeuna mah digentosan ku truk. Ku truk alhamdulillah. Ibu gaduh truk. Si bapak numpak ibu numpak truk. Oh, alhamdulillah. Gusti ngiring bingah ibu. Mudah-mudahan enjing mah cari suasana baru. Nyobian, Bu. Nyobian damel na truk cobian gitu. Hiji Isra Miraj. Bu, wihani bapak-bapak, kira-kira na upami bojo urang maot, bapak-bapak sedih atawa henteu? Sedih. Cicing nanya lagi bapak-bapak. Pak aya kene bojo, Pak? Aya. Bapak upami bojo ngantunkeun sedih nikah deui. Tuh, pangjawabkeun cenah nikah deui. Keun bae Ibu, sedih, Pak. Sedih, sapoe sedih, 2 poe sedih, sabulan teh geus ngajingjing awewe deui. Aya nu kitu aya? Ari istri mah wayahna tidak boleh selama 4 bulan 10 hari kalau ditinggalkan mati. Jadi masa idah jang jalmi nu dikantunkeun suami 4 bulan 10 poe. 3 bulan 10 poe mah jang jalmi anu henteu pamengan tapi dicerai. Jadi tinggalkeun maot mah 4 bulan 10 poe. Jadi sabaraha poe Ibu? 130 hari. Ke heula aya mantan geuning kabarnya, aya mantan aya. Aduh, ceuk ngiring bela sungkawa. Abdi ge sami di kantun bojo, yuk CLBK jelah. Cinta lama bersemi. Emut ibu punten-punten, ari ibu-ibu ieu mah lalaki make dibejaan ku abdi. Ari ibu-ibu sok inget ka mantan tara. Sok emut ka kabogoh nu baheula tara. Abdi mah osok, Bu. Wios teu? Wios nu ulah mah urang di mana keur jang hareupan pamajikan urang inget wae dosa eta mah. Terbayang-bayang di mata. Ibu eta teu kenging. Ceuk ibu teh ari hubungan suami istri bahkan jadi hukum jinah, Bu. Nu dikeukepan pamajikan nu kabayang desiratna sari jinah eta teh. Tah ibu teu kenging ibu. Nu dihareupeun salaki nu kabayang mantan baheula ulah eta mah. Teu kenging Bu, bisa jadi jinah Bu. Naudzubillahi min. Tah ibu, jadi Kangjeng Rasul itu karena sedihna hiji dikantun pamana, 2 dikantun bojona anu soleh kacida. Bu, ibu, sae istri mah wios dikantun caroge-oge. Ngan pameget kirang sae dikantun kudu janten istri. Naha pameget mah moal kiat Bu. Lamun dikantun kudu janten istri Bu. Maha Bu, nu masa ketergantungan pameget itu lebih besar kali janten istri. Istri mah abdi sok santunan yatim unggal bulan sakali Bu. Banyak ibu-ibu anu ngasuh budakna ti mimiti SD, ti mimiti gubrag lahir, dugi ka kuliahna taramat tanpa bantuan bapak seueur nu sukses seperti itu. Tapi rata-rata upami pameget dikantun kudu janten bojona maka tidak kuat untuk mendidik anaknya. Terus gitu Ibu. Makanya doakeun ku ibu-ibu sing maot ti heula. Nah, geuning kitu. Punten ieu mah keun nerangkeun ayat, nerangkeun hadis, di mana-mana ibu ngantunkeun ti payun,
salaki urang ridho, surga kabuka jang ibu-ibu. Amin ya Allah ya Rabbal. Syaratna salaki ridho ku ngantunkeunana. Surga dibukakeun. Berarti kudu maot heula saha? Ibu heula. Ustad ulah jalan nu eta atuh. Mangga atuh. Mangga seueur pisan jalan menuju surga. Banyak 1000 jalan menuju Roma. Naon seueur ka surga ge lain unggul ditinggalkeun nu janten caroge. Tah eta naon Bu? Nu ngajadi latar belakang, nu ngajadikeun wasilah aya Kangjeng Nabi dina kaayaan sedih diganti ka sedih ku kabungah, bungahna ku salat. Mana ayatna? Qad aflahal mu'minuna fi salatihim khashi'un. Nyata Allah ngabungahkeun, ngabagjakeun, ngaganti kasedih Kangjeng Nabi dengan kebahagiaan yaitu salat 5 bungah Bu mun urang bisa salat. Punten mun ibu-ibu nu hadir di kesempatan, bapak-bapak di kesempatan can salat, hate sok kabayang tara. Sok tenang teu mun can salat. Tapi ketika ibu salat ada ketenangan tersendiri. Leres henteu? Cacak salatna teu bener. Salat urang bener teu Bu? Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Boga hutang. Poe Kemis. Allahu Akbar. Di mana mayarna eta? Allah sujud heula ibu. Dina sujud pada deket jeung Allah. Subhana rabbiyal a'la adim ibu. A'la wa bihamdi subhanallah. Sami Allahu Akbar. Nuluy nu tadi teh nuluy. Di mana mayarna? Nginjem we kasih uak datas ngajual sawah. Oh. Kabayang kapangih tina rakaat katilu. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Di mana mayarna? Engke we da urang boga dagoan-dagoaneun ti tatangga nu can mayar hutangna. Salat solusi dina setiap kahirupan. Nu tadina teu kapangih jang mayar hutang kapangih dina jero. Aya nu kitu aya. Aya nu kitu Ibu. Ternyata salat teh cacak teu bener urang dijadikeun dina manah urang komo salatna bener. Urang dicontohkeun kumaha salatna Kangjeng Nabi, tingali ibu dugi ka rela ngaraoskeun nikmatna salat dugi ka bareuh Bu. Sifatan Kangjeng Nabi dina salat didugikeun komo dinten Jumaah apa yang dibaca ternyata surahna nu dibaca teh Al-Kahfi, Al-Mulk sareng surah Yasin Bu. Eta teh dibaca dina salat. Pantes sampean Kangjeng Nabi bareuh. Aya nu bareuh di dieu ibu-ibu. Cik nu bareuh nu aya na eta mah loba teuing kakeum ku cai hayo we ngaramet. Lain loba salat tetapi titingkuheun loba cicing. Itu Kangjeng Nabi Bu. Isra Mi'raj da Kangjeng Nabi. Isra ngaberjalankeun Kangjeng Nabi di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Apa yang menjadikan hikmah tina Isra Mi'raj? Tina Isra mah berjalankeun Bu. Nu geus biasa berjalankeun, nu sok ka sawah angkat ka sawah, nu sok ka kebon angkat ka kebon, nu sok ka pasar angkat. Tapi apa yang harus dibenahi bukan liren tina pekerjaan, tetapi yang dibenahi sebelum Isra Mi'raj Kangjeng Nabi dibersihan manahna. Dibersihan heula naon Ibu? Manahna. Matak ti uak ti Manon Jaya mah kalimah thayyibah selalu sebelum melangkah. La ilaha illallah la illallah di dia kieu ayeuna abdi tapak damel Allah. La ilaha ras terus katinggalin utara ngaji terus jadi
la maqsuda illallah. Alhamdulillah. Memeh ngalengkah baca kalimah thayyibah eta la maujuda di dieu kieu ayeuna abdi tapak damel. Bersihkan manah urang, jangan merasa diri kita rajin, jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri soleh. Sabab soleh disolehkeun ku Allah, beunghar dibeungharkeun ku Allah, hirup dihirupkeun ku Allah. Bersih jelema nu sok maca kalimah thayyibah eta mah teu ngarasa teu aya abdi mah moal jalan. Aya nu kitu aya. Eueuh urang mah moal hirup, aya nu kitu aya. Kamanakeun Allah selama ini. Bahkan aya ibu-ibu ahli pengajian, kaditu kadieu pengajian ketika sawah narek dijual, kumaha atuh sawah dijual ti mana dahar. Aya nu kitu aya. Atawa boga budakna keur hamil, hayo we maneh teh rono. Saha nu marabanana, aya nu kitu aya. Eta jelema ladang ngaji eueuh buktina sabab naon? Dimilikan dirizkian ku Allah. Sing yakin ibu. Aya nu di KB di dieu aya. Aya nu di KB aya. Disuntik sabulan sakali aya. Kajeun gede awak wios. Aya nu 3 bulan sakali aya. Kajeun kokoloteun. Naon maksudna? Wios ibu, wios di KB wios. Dengan syarat sieun boga anak turunan teu soleh, menjaga membatas nu ulah mah megatkeun embung boga bu. Ai embung boga budak sieun teu kaparaban mah kamanakeun Allahna. Bu, ari ibu nuju ka kandungan eta barang dahar budak make naon bu? Allah we nu mere tuangeun jeung rezeki, da aya geuning pamajikan anu naon. Bojo abdi ibu yo tina hamil nu kahiji kapan teu barang tuang pisan, tapi budak jag-jag we, tapi budak sehat we, da lain tina dahareun urang tetapi Allah nu ngarizkianana ibu. Bu, lain tina beteung tapi tina rahim. Sugan ibu ngadahar jengkol budak baeun henteu nya. Henteu sabab apa? Allah yang memberikan rezeki, Allah bukan milik. Jadi nu kahiji naon? La maujuda di dieu ke abdi tapak damel Allah. La ma'buda karena naon ibadah ka Allah. Ka dieu teh milarian naon karena milari hoyong karena jang karena ibadah, da lain karena ilmu. Ilmu mah duka napa duka henteu. Nya Bu. Ilmu mah ibu, komo ibu 1/2 jam dalam memori kita hilang bu. Lamun ngabahas pemikiran orang 1/2 jam teh 1/2 50% leungit. Sajam leungit kabeh. Komo teu kudu ngadaguan sajam, teu kudu ngadaguan 1/2 jam, ibu titajong we poho kabeh eta. Naon bu, maka memeh kalimatna ngalengkah Isra Kangjeng Nabi dibersihan. Memeh ibu ka sawah, memeh ibu ka pasar, memeh bapak-bapak kana tempat pagawean, maka kalimah thayyibah bismillahi tawakkaltu Allah la haula. Naon bu, benerkeun niat, lereskeun niat, ngaos oge hanya karena Allah we bu. Da ilmu mah poho deui, rugi lamun jelema milari ilmu, naon wungkul milari ilmu, sabab ilmuna oge teu napel ieu. Tah kudu naon? Sing pinter nganiatan. Maka Imam Ghazali dina kitab Ihya'na salamatul insan bi ahwali dhahiriyah wa bi ahwali batiniyah. Salametna manusia nyaeta salamet dohir, salamet batin. Ibu dohirna nuju ngaos ieu? Nuju ngaos ieu? Aya batina nu geus ka pasar. Aya batina nu geus hayang dahar. Aya batina nu geus hayang balik. Tah eta teh naon? Ahwalu dhahiriyah, ahwalu batiniyah sing sesuai. Wakutu orang keur salat, hatena ge keur salat. Bahkan Imam Ghazali mah ngajadikeun rukun salat teh hadirna hate dina salat. Ceuk Imam Ghazali dina Ihya hadirna hate dina salat. Bu, hese teh salat. Tingali doa Nabi Ibrahim. Rabbi jalni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana taqabbal du'a. Rabbi jalni mugi Gusti ngajadikeun muqimas shalah abdi teh jadi ahli salat, nuduhkeun kana hese-hesena salat.
hese na salat teh ibu timimiti takbir ugi ka salam gogoda teh datangna rupa-rupa tadi kecek abdi geuning ibu manggih kunci nu diteangan sapopoe teu kapanggih kapan dina rakaat kadua make jaket nu eta aya kitu ibu aya nuduhkeun hese-hesena jeung berat-beratna salat loba aki-aki loba nini-nini loba bapak-bapak nu kuat manggul 50 kilo tapi teu kuat ngangkatkeun dua leungeun salat lohor aya nu teu salat lohor aya sabab naon berat-beratna salat simkuring kantos dipiwarang abdi tadinya disebatkeun ku pembawa acara di Manonjaya leres ibu abdi asal di Manonjaya mung calik di Indihiyang dimukimkeun ku akang panginten kapungkur di Indihiyang jadi asli di Manonjaya aya orang Manonjaya di dieu ibu daya nyabunya bilih bade ka Manonjaya kantun sumping ka abdi telepon heula ngan di dieuna kudu mawa lauk itu moal naon mah moal abdi mah soalna abdi na ge di Indihiyang masalahna ngan upami ibu bade ka Indihiyang silahkan mangga ibu laon tempat mah lalega kanggo sabaraha beuseun gerek ku lemah ibunya dalam artian ku silaturahmi da intina mah silaturahmi bu padlah nu ku Allah pasikeun ka ieu pantempatan jadi naon bu berat-beratna salat moal mungkin Nabi Ibrahim ngadoa hayang jadi ahli salat berarti lain kangjeng Nabi Ibrahim teu bisa salat moal mungkin Nabi Ibrahim teu bisa salat dan Nabi Ibrahim mah gelarna ge Holilullah Pak bu gelar Nabi Ibrahim teh Holilullah kakasih Allah boro-boro ning dunia nu dipenta putra naku anjeun ridho jang dipencit ku saha ku Nabi Ibrahim berat hebat dan Nabi Ibrahim alaihi mata gelar lagi Abu Doifah bu bapana para tamu Nabi Ibrahim itu tara barang tuang enjing bu enjing tara barang tuang naon heula lempang heula mailani 2 mil samil teh lamun 2 kilo berarti 4 kilo lempangna ibu-ibu teh enjing teh jalan kaki we naon bu milarian rencang anu diajak tuang osok itu tara lelempangan neangan batur rajak dahar di imah teh boga gepuk boga opor boga kupat teu aya nu nuang osok ibu mapai jelema aya teh aya nu kitu bahkan katamu oge punten bu osok nu aya ge jang poe isuk sabab ayeuna mah boga peti koret terang ibu peti koret saeutik dahareun simpenna kulkas jang isuk aya ibu bahkan ibu muludan nu kamari jang ustad cenah karaos keneh dagingna ih kantenan ibu ai kitu kumaha eta teh cenah jang ustad daging Idul Adha dipasak muludan ibu tuh Allahu Akbar ibu tiasa ibu tapi aya rasana punya kumaha carana upami tiasa mah ngolahna jeung teu kacepeng ku panangan moal leungit asal jelas naonna terang kumaha cara ngolahna bakat ku beungharnya Nabi Ibrahim mah pemimpin kabilah tara tuang enjing sok milarian rencang jang batu rencang bo mun ibu-ibu nuju tuang aya tamu kira-kirana diajak tuang atawa liren heula kan diajak oh kitu liren heula teras diajak kitu seseueurna atawa disimpen bisi menta moalnya punya put ieu mah aya di kota asup ka jero assalamualaikum waalaikumsalam aya pikeun saeu naon can ge ka imah geus ditanya aya naon sok punten ai ka bumi ibu kumaha sumping heula gek calik sor tuangeun matak aya paribasa gek sor gek calik sor tuang yo matamu geus diajak ngobrol sajam satengah lu ucuh hampura teu cai-cai acan Allahu Akbar eta teh ibu kangjeng Nabi Ibrahim mah gelarna Khalilullah kakasih Allah nyampurnakeun ka tamu teh milarian heula bakatku hayang seueur batur hoyong katuang kuno sanes mudah-mudahan urang singka baleteran sapertos Nabi Ibrahim alaihissalam amin ya Allah ya rabbal naon cenah bu ngalengkah sebelum ngalengkah bersihan dohir bersihan nu kadua geus ngalengkah tadi terusnya di kalimah thaibahan
Nu kadua ngalengkah aya jin ifrit ngudag ka Kangjeng Nabi. Apa pesan hikmah dari itu? Setiap ngalengkah kana taat pasti aya gogoda. Aya naon, Bu? Gogodana dina kitabna Shahih aya 5. Lain setan unggul, ari setan mah ngahalangan kana naon? Kana ngaji. Si bapak rek ngaos, Pak, ka mana rek ngaji biasa. Ulah ngaji ning ngopi di dieu. Aya nu sok kitu aya. Ece ka mana ek pangaosan ke belah wetan, mending di dieu ngopi heula. Aya nu sok nyaram kitu aya. Tah eta teh mun aya nu kitu eta teh saha, Bu? Eta teh balan ibu gegabah nyebut jin ifrit kata. Balan ibu nu sifatna teh kawas jin ifrit atawa kawas setan nu ngaganu kanggo ji eta. 2. Belah katuhu urang aya nafsu. Aya naon, Ibu? Blog ibu poek cuaca ngaosna sok jam sabaraha di dieu biasana, Mak? Asar lohor. Eta tingali codom rek naon hujan. Kira-kirana aya teu nu kieu. Hujan ngaji ge lah mending cicing we di imah. Geus hujan mah anger we geus gering mah lain batur. Nu ngarasakeun ge urang mending cicing we di imah. Aya nu kitu aya. Eta teh lain setan tapi nafsu. Ulah ceuk ibu teh abi mah cenah kagoda ku saha? Ku setan. Ceuk setan hayo we ka uing atuh. Puguh kalakuan nafsu urang. Mun bisi teu percaya nafsu leuwih kuat di setan tingali keur puasa. Cek dina katerangan dina bulan puasa setan kabeh dibelenggu tapi kunaon loba jelema nu teu puasa. Kunaon sababna? Nafsu. Nah, jadi gogoda teh lain setan unggul. Nu kadua nu katilu. Gogoda nu katilu adalah sah. Ngadadak rek ngaji, budak mawa baso, mak baso. Ieu abdi nyadak baso. Ti Singaparna kira-kirana ibu init ka pangajian nuluy tawa muka baso heula. Tungtungna henteu ngaji ku sabab ngadahar. Eta gogoda setan lain. Gogoda syahwat eta teh kahayang. Nu kaopatna gogoda nu kaopat adalah dunya. Naon cenah Ibu? Ieu berat deui. Bu, di desa aya ngabagi beas jeung dibagi duit jeung jadwal ngaji. Kira-kira nak mending ka desa mending ka masjid? Mending ka desa ka masjid, Bu? Ka desa heula tuluy ngaji. Lamun di desa nalila kira-kira naik uih heula atawa dagoan heula? Nah, gitu kan. Matakna ibu gogoda dunia mah 10 kali lipateun daripada nafsu. Uyan Ibu, 10 kali lipatan tina nafsu. Sok ibu-ibu kieu. Ibu-ibu jadwal ngaos. Aya nu rek mayar hutang ti Bandung jeung jadwal ngaji mending ngantosan di bumi atawa mending ngaos? Ngantosan. Oh, ngaos heula bari. Alhamdulillah bijaksana si ibu. Lolobana mah cicing we di imah. Pedaha mah nu naul hutang lagi di Bandung keneh tah. Coba gogoda seperti gitu dunia, Bu. Nyabunya, Bu, aya nu teu angkat ayeuna neangan duit wae aya. Seseueurna atawa salit? Gogoda dina ibadah adalah batur eta teh urang. Batur atau urang? Mun ka urang aya nu rek mere duit di imah mending ngaji mending init mending di imah. Pan urang yang mending di imah deui wae nya. Gogoda dunia gede 10 kali lipateun tanaga nafsu. Terakhir tanah naon awak urang. Salira urang komo geus kalolot mabeuki ka rasanya, Bu. Riot sirah, nyeri bujur, nyeri tuur, nyeri cangkeng. Aya nu karasa aya? Allahu Akbar. Teu tulus rek ngaji riut. Nah, ibu bar ngaji cager si Aceh teh aya kitu. Tah eta teh gogoda kana ibadah teh 5 saperti setan nu jangelekna nu ngudag Kangjeng Nabi bade Isra. Jadi di mana-mana setan mah teu ridoeun nempo jelema cicing dina
Toat. Terus Kangjeng Nabi sebelum Mi'raj Kangjeng Nabi salat di mana Kangjeng Nabi memeh angkatna salat heula, memeh Mi'raj salat heula, naon hartosna samemeh ngalengkah ngadoa heula. Naon Bu? Ngadoa. Tapi saha nu berjamaahna? Ternyata nu berjamaah sapengkeureun Kangjeng Nabi itu roh-rohna para nabi. Naon artina? Jangkolot, jangkolot, jangkolot sing bisa mere kasempetan kanu ngora. Aya di dieu ajengan anom aya. Aya ajengan sepuh aya. Maka sing tiasa masihan kasempetan kanu ngora. Aya ibu budak aya Bu. Ibu-ibu sing bisa mereka sempetan ka barudak pula sagala bae ku urang berbagi tugas. Tapi Kangjeng Nabi Mi'raj bertemu dengan Nabi Adam, bertemu dengan Nabi Idris, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naon? Jadi budak ngora sarua kudu ngahargaan nu jadi kolot. Awas, naon cenah Ibu? Budak ngora kudu ngahargaan nu jadi. Sabab Kangjeng Nabi di Mi'rajkeun bertemu dengan Nabi Musa, dengan kebijakan Nabi Musa, dengan sejarah Nabi Musa, umat kami diparentahkeun salat 50 waktu teu kuateun hai Musa, komo umat anjeun Muhammad, umat anjeun moal kuateun, cacak umat kami nu jangkung badan oge teu kuateun kanggo ngalaksanakeun ibadah. Aya ibu umat Nabi Musa Bu, aya anu disupata anu dilaknat jadi monyet Bu. Kan ari ibadah Yahudi mah poe Sabtu Bu. Di mana eta poe Sabtu ibu lamun aya nama ibadah Jumatan ngadadak Sungai Nil teh beuki loba laukna. Tungtungna poe Sabtu teh mun urang mah jumaahan daripada angkat kana Sabtuan kalah angkat mawa kecrik, kalah angkat mawa useup, kalah angkat mawa sirip. Aya di dieu nu kitu titah jumaahan kalah mawa useup aya teh aya. Teu aya di lembur mah teu ayanya. Aya nu kalah mawa pacul aya teh aya. Teu aya di urang mah. Sabab eta mah umat Kangjeng Nabi Musa kanu kirodatan khoshiun ya Bu. Naon dina surah Al-Baqarah nya didugikeun bahwa jadi dilaknat jalma nu digero pikeun ibadah kari-kari teu ibadah eta dijadikeun tenyom. Naon cenah Bu? Naon Bu? Monyet. Nu tara ibadah mah eta teh nu disepata dilaknat umat Nabi Musa. Sigana Charles Darwin anu mengatakan bahwa manusia adalah terlahir dari monyet, sigana fosil yang ditemukan sigana fosil umat Nabi Musa. Ibu ridho henteu disebut turunan monyet? Bapak-bapak ridho disebut turunan monyet henteu? Ya henteu atunya. Maka ku urang kudu dinaon? Ditolak bahwa itu bukan umat Islam. Kanu kiratan hosin eta naon? Umatna Kangjeng Nabi Musa anu dilaknat jadi monyet. Kade ibu mingguan kapan ari salat teh kedudukan anaknya punya. Salat teh kedudukan dina agama adalah tiang agama. Naon cenah Ibu? Ya 15 menit deh Ibu. Kedudukan salat adalah sebagai tiang hiji bangunan ngadeg lamun aya tihangna. Moal ngadeg, moal naik kubah, moal naik genteng, moal naik kaca lamun teu aya tiangna. As-sholatu salat teh tihangna agama. Matak yakin Bu sakumaha budak urang bangor keun be bangor mah usumna ieu. Maksud teh kumaha budak bangor naon? Ulin, budak bangor lulumpatan, budak bangor paling ge naon? Main bal atana pilang layangan ka sawah batur keun bae. Da eta mah ngaranna ge bud. Ngalamun aki-aki aya naon? Moro wae ngaruksakana kebon batur eta mah kudu ditalian sukuna. Sabab naon? Sabab naon Pak? Sabab bangorna geus melebihi batas. Walaupun aya paribasa kolot sok balik naon? Balik deui ka budak. Balik deui ka budak teu mah? Kumaha balik deui ka budak? Dina surah Yasin nya wa man nu'ammir hudunakisu apala yakilun
wa manu amirhu sajal manu dipanjangkeun umur nu nakisu kami ngabalikeun piholki kana awal penciptaan apalaya kiluna teu berakal nah teu berakal cenah kudu mikir Bu sampai anu tadina lelengkah halu ayeuna mah lelengkah iteuk baheula mah nu asup teh bubur ayeuna ge nu asup ge bubur ngadahar susu mencret ngadahar ayeuna hehejoan nyeri cangkeng ngadahar lauk jaer tunduh ngadahar daging domba aratel aya kolot tuh gitu aya sabab geus balik deui kana budak panon nu tadina teu jelas jadi burem pan tadi teu ningali budak teh ayeuna ibu burem ibu aya diajak maca yasin teu kadareuleu ayeuna ngali dina dangdutan kieu wes euceuk kok teu kadeuleu tapi kana hiburan mah pangheulana aya nu kitu ibu aya komo ngan ibu cenah cager keneh soca ningali nu hehejoan ibu upami hoyong cager deui soca ningali hehejoan ningali naon Bu ningali daun naon pare ningali tatangkalan eta mata kembali deui soca urang ngan anu paling ampuh mah ngaga naon Bu ningali gambar Soekarno Hatta nu beureum cager eta mah jadi teu kudu naon nu hejo eta cager Pak jadi jalma nu dipanjangkeun umur wayahna dibere kakurangan dicabut fungsi kahirupanana soca teu awas cepil jadi tempat dibengras ngobrol ge kudu tarari buah-buah nu ngaraji kitu kadarengeuan sawareh mah ieu teh wios ibu wios nu penting malengkahna ka ieu patempatan hiji kedudukan salat sebagai tiang agama nu kadua salat sebagai naon ibu sebagai amal nu paling dihisab waluma yuhasabul abdu yaumal qiyamah salat kada ieu pentingna terakhir ya pangheulana dihisab dina poean kiamah salat mun ibu aya masalah dengan salatnya bapak-bapak aya masalah dengan salatnya tingali cek dina katerangan dina kitab Sulamut Taufik sakali ninggalkeun salat 40 tahun siksana di akhirat naudzubillah min sakali ninggalkeun salat 40 tahun disiksana berat maka kade Bu naon deui Bu cek dina katerangan salat naon hiji sebagai tiang agama nu kadua salat pangheulana dihisab termasuk parentah salat aya dina Isra Mi'raj 2 tahun Kangjeng Nabi sebelum Isra aya salat sebelum naon hijrah aya salat ibu da aya zakat aya puasa mah 2 tahun Kangjeng Nabi geus di Madinah baru aya kewajiban puasa sareng zakat makana ibu pertama ka budak salat osok marentahkeun salat ka budak muru auladakum mahum sabu sinina parentahkeun budak anjeun sabu sinina di mana budak umur 7 tahun jadi ibu umur 7 tahun budak geus wajib salat wadribuhum asyaru sinina gebug eta budak di mana geus umur 10 tahun Bo gaduh putra Bo pernah ibu ngagebug budak kira-kira kusabab teu salat atau jajan wae maka kade mun teu salat ibu punten ibu ahli salat ngantep budak kana teu salat al jannatu haramun ala dayus surga haram pikeun jalma nu dayus teh kumaha ngantep anakna HS ngantep anakna sare ngantep anakna ulin sementara indung bapana daek ibadah ge wayahna teu tulus ka surgana lamun diantep anak jeung pamajikan berat Bu sabenerna salajengna salat sebagai jaminan ku Allah pikeun kabagjaan nu mana ayatna al mukminun qad aflahal mu'minuna fi sholatim khoshiun cacak salat urang can bener cacak salat urang teu puguh tapi can tenang mun can salat sok komo ibu-ibu aya ibu nuju pamengan aya kenen sok pamengan ibu cik lamun nuju pamengan kira-kira na tenang teu hate rarudet teu Bu seueur masalah Bu naon sababna sabab salat nilaina geus ditinggalkeun eta ibu maka kade bisi aya hutang dina salat balayar sabab di surga dina neraka seseueurna istri naon sababna
loba jalma terkadang ninggalkeun salatna. Di dinya teh ibu punten, upami ayeuna urang saat tina pamengan asar. Aya nu sok kagok kana magribkeun we adus teh aya teh aya. Angkewe naon salat mah magrib tungtungna asar teu salat. Sedengkeun lamun asar teu salat wajib dikodoan lain asar wungkul jeung duhurna cek dina fikih. Jadi ibu pami saatna asar tuh urang teh adus. Maka dur magrib kodoan lain asar wungkul tapi ejeng duhurna. Kapan teu aya kodok cenah Pak Ustad jang jalma head mah kan geus bersih di dinya mah. Teu aya kodok dina salat pikeun jalma nu head. Pan eta mah geur bersih headna maka wajib ngalaksanakeunana. Terakhir ibu, salat jadi solusi tina setiap kehidupan. Mana istainu bisobri wassalah. Menta tulung anjeun ku sabar jeung salat. Mata kunaon aya salat hajat. Maka kunaon aya salat istikharah. Maka kunaon aya salat safar. Setiap salat nu dipenta ku urang judulna. Jadi kudu aya judul Pak. Waktu duha disebut salat duha. Waktu penting disebut qiyamu lail. Waktu naon qobla, waktu ba'da. Maka barometer keimanan di jalma ulah disebut hayang jalma nu iman lamun urang can salat 40 rakaat. Dina Kifayatul Azkiya pun guru generangkeun jalma nu mukmin teh saha? Jalma nu teu kurang 40 rakaat sapoe sapeuting. Ibu-ibu, bapak-bapak, aya encan 40 rakaat. 17 rakaat salat 5 waktu tambahan qobla ba'da 12 berarti 17 jeung 12 sabaraha? 2 salapan nu sok muakkadah tambah deui duha tambah deui witir ulah kirang ti 40 rakaat. Kasimpulan dina Isra Mi'raj nu ayeuna mun Kangjeng Rasul silaturahmina ka Kangjeng Nabi nu sanesna naon eusina kasimpulanana hiji sing kuat kasabaran margi Kangjeng Rasul sateu acan angkat dicoba dengan kesabaran. Nu kadua memeh ngalengkah ikhlaskeun heula hate urang ulah aya paribasa bapak-bapak ibu-ibu nu kieu geuning reka mana mang kumaha indung suku we sok aya nu kitu kumaha lamun ditajong sukuna maka meureun moal salamet. Nu kadua ulah ngawantun ngalengkah lamun can dibenerkeun niat. Nu katilu berjalankeun kebiasaan nu ku urang dipidamel tapi kade gogoda rek ti setan rek ti nafsu rek ti dunya eta gogoda kana ibadah urang. Nu kaopat sing kersa nu jadi sepuh mere kasempetan kanu ngora supaya naon supaya berjalan ieu lembur sabab wa ma kana jasadum ila holidun teu aya jasad nu langgeng nu sepuh ajengan sepuh panginten sabaraha puluh tahun deui pasti aya ngantunkeunana dituluykeun kuno ngarora. Tapi kade nu ngarora ulah ngarasa diri hebat jeung pinter sok sanajan nu ngora pendidikanana kuliah ajengan baheula kolot baheula ngan SD tapi awas ada ilmu yang tidak ada di kampus, ada ilmu yang tidak ada di pesantren. Naon pengalaman nu jadi kolot intina nu kolot bere kasempatan nu ngora sing bisa ngahargaan nu jadi kolot. Di mana sadayana geus ngalaksanakeun 5 komponen dina Isra Mi'raj insyaallah ieu tempat bakal dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban Allahumma barik lana wa balighna Ramadana. Mugi Gusti
dina rojal sareng Saban mugi Gusti ngadungikeun kaangdikana Ramadan sanes kanten ilmu nu didugikeun sing dibukakeun kamangpaatan kangge urang sadayana sakali deui ibu da hirup mah moal lila waktu mah bu teu aya nu terang al mautu yati baghtatan maut mah datang secara tiba-tiba kukituna selalu meminta ka Allah ngajaga ngaraksa ka urang sadayana dina akhir-akhir tahun akhir-akhir naon bu ieu kesimpulanana dina akhir-akhir ayeuna saur Kangjeng Nabi bakal datang zaman Islam ngan ngaranna wungkul lembar ngan ngaranna wungkul loba jalma ngaku Islam tapi ninggalkeun salat bahkan cek penelitian jelma Islam ayeuna di Indonesia nu salat teh kantun 38% deui Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sakali 38% jalma nu salat. Wal Qur'anu raspuhu Qur'an ngan lambaranana wungkul. Ternyata di urang mah alhamdulillah ngaji Qur'an barisa. Ternyata Indonesia dipersentasekeun sa Indonesia angka buta huruf Al-Qur'an 65%. Ngan 35 urang tina 100 nu bisa ngaji Qur'an. Maka ieu kesempatan simkuring bingah kasadayana bapak-bapak ibu-ibu nu haladir oge murang kalih sok ayeuna momen naon bae termasuk simkuring tuh ibu ngangge media nu dicanak di jang naon jang siar ulah eleh ku batur mah jualan cowet ge dina HP tapi pengajian angkat ya lemur mudah-mudahan dibarokahan ku Allah Subhanahu wa taala piraku panginten muludan di dieu sok mangge nadomgan aon pan urang dieu atuh urang bangun reja ulah dugi ka Islam berangkat di Singaparna maksud di Tasik seueurna komplek pasantren aya di urang tapi izin lamun dieu lemur berjamaah nakirang lamun dieu lemur teu aya dina pangawasan naudzubillahi min dzalik kumaha cirina maka kasab bakal dicabut kabarokahan naudzubillahi min dzalik tapi sekecil apapun kasab urang sakumaha ripuhna diri urang tina usaha Allah bakal maparin kabarokahan amin ya Allah ya rabbal alamin janji simkuring jam 11.00 cekak sakitu aku lu qauli hada astagfirullahaladzim li wa lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.